Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil muta'al alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wa bisababihi yasirul insanu makhluqal a'dal wal kamal wa bisababihi yasirul insanu makhluqas siyal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil kamil bil qawli wal hal alladzi la yantiqu in huwa min bil jalal sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu yawmal ma'al bisababi imanihim bil madi wal hal wal istiqbal wa hina ja'al ajal. Amma ba'du, Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala bi'atin ukhra hikayatan an du'ai khalilihi wa nabiyhi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bi gulamin halim. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma fil abai fil abna. Wa qala bin sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khulafa'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa qala Adai bin Zaid anil mar ila baca wa sa'an qarinihi baina qarina bil mutarani akatadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arada fatarda maradi. Ilahi anta maksudi wa ridha maktub bi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa li hadhihi jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal kayas eta mobil kada di eta gitu. Suara ulama Pak nyetrum. Para syukhul ulama, para alimul ulama, para kiai, para guru-guru orang sadaya. Anu pertama kusim kuring dihormat sanaos beritata satu persatu namina insyaallah kalirangan karena rasa hormat tidak taat simkuring kasadayana. Orang doakan ibu bapak mudah-mudahan dia sesepuh orang para alimul ulama ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah sing dijembarkeun dina rizkina
ditebihkeun tina sagala pancabahya dunia sidaran akhiratna. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila ala wilayah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran anu kusim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan ieu pamimpin urang sadaya dina raraga ngemban amanah masyarakat sing dipaparin taufik beserta hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur iman aman uman amin tata tentrem perkara harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, keluarga besar sahibul hajah anu ngajanten sababiah urang sadaya tiasa kempal dina saat ayeuna walaupun Bapak sahibul hajahna atuh nuju teu aya di tanah suci urang doakeun mudah-mudahan nandupi pengorbanan sing ngajadikeun sababiah wasilah sadaya cita-citana kahayangna kahoyongna dunia akhirat nu leutikna nu gedena sing dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Mudah-mudahan putrana anu parantos dicepitan enggal didamangkeun tina lukana bapana anu usaha di Mekah mudah-mudahan hasilna sing barokah rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah boga turunan soleh jeung solehah anu daraek ibadah anu nurut ka emak nurut ka abah ulah boga anak nu haram jadah tauman kalapa tauman gabah sok ngamuk inung bapana ge meningah nah hayang meuli motor jeung HP anu mewah teu pira ku hayang neulepi lempuh doang emak jeung abah ai malam Jumat naudzubillahi min dzalik. Sadayana jamaah anu hadir baik anu di lebet trompok, anu di panggung, anu di sisi jalan, anu lelengutan, anu ngasisian bae da kabur adalah kusim kuring anu kusim kuring dihormat mudah-mudahan hadirna urang dina saat ayeuna sing ngajadikeun sababiah urang sadayana kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu sadayana rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah kula ge neuleuh jam heula ieu tadi memeh ka dieu. Ieu jam kuari mun teu salah geus jam 11 mah. Wah, sim kuring mah panjang lebar. Ieu mah ngabejaan bae pada urangna. Adapun teu hadir jeung teh teu kabejaan ge ieu mah pada urangna bae. Ieu kikieuan ieu, kikieuan. Naon teh aya di grup urang doang ieu. Di grup si budak mah eueuhan ieu nu kieu. Ieu kikieuan ieu ngeun aya di grup urang doang. Di grup nu sabelah deui mah eueuh. Kikieuan kumaha atuh kikieuan? Kikieuan aya nu kararieu gabung jeung nu kararieu ngeun aya di grup urang doang. Mantak kula nitip kula amanat wayahna ieu urang ulah tawar tina grup urang nya. Nyaho teh grup naon urang? Grup naon? Teu nyaho hanteu. Grup urang eta adalah grup ahli sunnah wal jamaah insya sanajan kalakuan doang nu balaga juah tapi tetap kurang mengklaim diri sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ieu ngeun di ahli sunnah wal jamaah kiai kikian ieu di grup si budak mah eueuh ieu nu kararieu eueuh cige bayangkeun ku urang bulan mulut teureun-eureun bulang jeung peutingnya ieu naon ngariung kan
reot ke barat, reot ke timur, balik senyum kolowoh mau parsel. Alhamdulillah. Beres mulut silih mulut. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ngeriung di bayi. Nu hajat Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab mual kepal ngariung deui bae. Alhamdulillah. Ngeun aya di grup urang ieu kicilan. Di grup si budak mah eueuh. Wal manggihan nu kararieu geus atuh prakake panasaran urang mah seueuh barang bakar di alam dunia. Ieu grup urang ngayakeun kaayaan ieu grup jeung hiji jeung nu kararieu ieu ulah dianggap sepele. Penting urang hiji jeung nu kararieu ieu nu kararieu ieu. Maksudna naon supaya kalakuan urang teh ulah kararitu. Nu mantap kalakuan urang kararitu kusabab delok gabung jeung nu kararieu. Wah, ganti itu cak. Nu mantap kalakuan urang kararitu ku delok ngahiji jeung nu kararieu. Jeung alim ulama, jeung kiai sok kiai gabung nu kararieu mah kalakuan kararitu bae atuh teu kitu eta. Atuh kumaha kitu jak kitu. Kilang kararieu ge kararitu bae nya. Komo teh teu kararieu. Kunaon sababna belum tentu ieu nu kararieu ge teu kararitu. Ngan lamun kudu kararitu moal bisa kararieu. Lalieur amat teh. Nu sok ngaji bae ge teu bener kabeh betul. Nu sok ngaji bae ge loba nu kolongo bae. Ngeunah mun sok ngaji parolongo bae. Garem bae, tararolol bae, eta kirang sok ngaji. Komo nu delok atuh sabab urang mah karake meunang hidayah amah hadirin, hidayah anu umum. Nu ngelmu mah ngabadeugkeun nu ngamal anu jarang. Eta grup nu kararitu taruh cara meot sisi jalan. Grup nu kararitu tah untung budak ngaji nabai ya. Karena ngaji mah grup nu kitu mah beneran buat reot ke mama lagi. Sehat tingkat RT, sehat tingkat desa, tingkat kecamatan balik, sehat di kasalaki. Atuh pada tadu kitu beneran di kita. Jadi denger di ngeun kirang kitu ge pan sok dae ngaji kah ulah marah pamajikan tekan iswak sehat mun teu ngaji mah dicekek kakak. Nah sababna urusan hidayah belum tentu dapat. Benar? Kajian sok ngaji belum tentu menang hidayah mah. Hidayah nu mana? Hidayah kosong. Daek ngamalkeun kana hasil ngajina, daek ngamalkeun kana ilmu na. Ngeun pan minimal na urang mah geus nyalonkeun diri hayang jadi jelema bener. Sok aya nu ngomong nu ngaji bae ge belum tentu asup ka surga. Betul. Nu ngaji bae ge belum tentu asup surga. Ngeun lamun nu ngaji bae belum tentu asup surga, aya pengertian celok tentuna asup ka mana. Urang mah ibarat diri geus nyalonkeun diri jadi RT, jadi lurah, jadi anggota dewan, ngaran calon aya harapan menang. Ngeun aya deui kemungkinan kalah. Ngeun lamun geus nyalonkeun diri mah aya harapan menang da. Kakak mentalo angkat Kiai Abah Husein doakeun jabah mah di jabah doana jangot lagi sampai dana.
malaikat ngaguntayang kabeh di dinya nu ngaminan ngabadeuk mantak cenah ge kula melembangna ge calangap beda berat ku malaikat nu mare ti kula nu berat doakeun abdi nawanan supaya menang gabah berat cinta tahu dia bau set didoakeun ngeun nyawa sabaraha kotak geus celebek acan kolot minta doa tapi urang teu ngalakukeun bener mah ya arju najatawala ya sulu masalikaha inna sapinatala tadi ala raya bisi pan kitu keterangan ngarep asup ka surga kalakuan neraka para huge telok lembang di neraka atuh hayang boga gabah loba nyawa hanteu hayang asup ka surga ngaji telok salat elok mantap orang alhamdulillah gabungan jeung nu karari saya suka kalakuan moal karari tuh terkitu bae aduh teu kitu jauh urusan hidayah mah Allah nu ngatur nu pun urang geus daek nyiarana apa ieu mah diajak ngaji di kuta tangga teh urang ngaji yuk geura bae cenah kami macan menang topek hidayah dong nuhun Tuhan can menang topek hidayah lalu dia menang di mana topek hidayah di online GMT si cepat Ninja Express assalamualaikum salam paket naon topek hidayah di mana di Allah kanya nongol assalamualaikum minta paketnya sereti ulah mau papat dia tak kaimah assalamualaikum sebenarnya nongonang paket bayarin duit dia anak perawan kabeh paket betul kita gue kolot Pak mudah-mudahan kurang sadaya menang hidayah kosong ya Allah subhanahu mantap wayana ulah keluar tina grup urang ya ulah keluar tina grup urang ahli sunnah wal jamaah mantap kuting urang ngaduakeun keluarga Saiful Hajat Bapak Haji Sadik boga kahaya mantap ngaminan di tatangga mah ulah sok darapon dengekeun Darul Rasul eta ngaminan di tatangga mah ulah sok asal doang aminah eta sing lekoh aminah eta sing dirasa kunaon sababna hadirin eta urang ngaduakeun batur eta urang ngabantu batur eta manfaat faedahna lain cuma pikeun anu didoakeun doang ulah boga dapat untuk ke Saiful Hajat urang ge untung ya jangka pendek ya jangka panjang ieu kumaha musim hujan ya jika kalau teh mau hujan di depong dupang depong bebeuteuh mah kosong bang biasa ngolowong deui dompet kosong beuteuh mah kukuruwukan dan mangka mana teu bisa jauh jeung ke depong kari-kari anu hajat pan lumayan sabese kita hirup mah kudu ngarah lumayan yang mah disebutna berkah obat cenah gitu segala macam penyakit alhamdulillah ngadoakeun tatangga masing dirasa hadirin dan sababna manfaat jangka pendek urang karasa jangka panjang insyaallah karasa urang kuring ngadoakeun anu di saat anu ditepitan Syekh Muhammad Yudhistira didoakeun urang mudah-mudahan sing enggal damang tina lukana panjang umur pan ari panjang umurna mau didoakeun urang ke balik boga pamajikan ngariung deui urang kawin bener tak keur ngariung kawinan pan ngadoakeun deui urang mudah-mudahan sing sakinah mawaddah warahmah hade jeung pamajikanna pelendung pamajikanna reuneuh 7 bulan ngariung deui tak ngariung deui pan mangfaat urang jangka panjang
Ketujuh bulan urang ngadoakeun deui mudah-mudahan si lancar dina ngalahirkeun anak. Salamet nu dilahirkeun anak, salamet nu ngalahirkeun anak, borokosot lancar salamet saduana, peureuhan cukuran ngariung deui. Ngariung. Kecukuran didoakeun deui urang anak lalaki mudah-mudahan sing panjang umur sehat jasmani sehat rohani paling daging bahan urangna. Disunatan deui ngariung deui. Kesunatan ngadoakeun deui mudah-mudahan panjang umurna boga jodoh kawinan deui ngariung deui. Keur kawinan urang ngadoakeun deui mudah-mudahan panjang umurna. Mudah-mudahan sing sakinah rumah tanggana perenung deui pamajikanna ngariung. Nggak ngaji gitu bagi sampai kiamat mau langgas. Ganti-ganti kali amat seperti balik angkar ribu. Bener tak? Yang angkanya ribu, nak arem pada. Aku dari orang melakukan tetangga alhamdulillahirobbil. Kaanak mah moal air tekarunya betul. Goreng ku goreng nak. Gulis jeung kaset, gulis kaset nak. Anak mah karunya baik. Anak mah disebut lagi buah hati. Mulai menyebut anak buah berenuk. Bukan sebabnya anak disebut buah hati. Tanyakan kepada Haji Sandi. Kajian bahaya di tanah suci itu di daerah Saudi Arabia. Kau mau pada anak di Sumatera? Yakin ada nama. Tapi itu ngahlas nak ingat ke anak. Betul. Ulah ke anak dikeret mak dipotong ditek-tek. Eta anak nincak cucuk salah kolemet mah. Ih, au nasab au. Jaga inung nama nincak cucuk kurang cik kurang banget dia ya trek deul ada lemah. Tapi ka anak. Masya Allah rahmat saletik. Keluar jambe ngising. Ku karunya anak dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pasti hati kita selalu ingat kepada anak mantan, anak mama rumah tangga, sekolah jengkel orang pemajikan jengkel kasar laki, karena Tuhan sakdolong baik, komunal bapak di dasar, tapi lalu mata anak lulus dari baik hati orang, betul? Ibu mati itu, dia kanan maka bagi karunya. Di sunatan bapaknya jawara. Uji lagi segede jauh Ambon. Anak direjam buta tangga di sunatan. Eta bapak anak ngahinggin cari jawara karena diri kieu. Cipat kuda kunaon karunya yang makanan lain aja cik pamajikan anak kami sagala. Cik pahlawan kami gitu ngakuan. Karun. Apa karun? Karunya hadirin baheula zaman ngahumrah indungna balik ti rumah mangih tangga cecene nu asa dipilihan diasukeun ka jero kampek jam saha jam anak jawabanna lain hang cecene meta jangan bapak mak baliknya dan mangih tangkal parasi di guaran di siaran parasi masak pada cikol parasi saya dari tanggal tapi di guaran dua asak di wadahan dia suka karena kampek di bawah kemah yang saha yang anak karunya orang anak dikeret jauh-jauh kiri eta orang sahang ke karunya. Tapi kalau kita melihat sejarah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah, sampai dalam syariat kita ngarana, hadirin tinggal Nabi Ibrahim, eta anak lain dikeret barang, dipencit, mau daging kurban balik, walaupun langsung bahalan Nabi Ibrahim begitu. Nabi Ibrahim kan disebut Nabi anu kaya raya sehingga tiap tahun anak kurban ngedeketin diri ke Allah mencit ribuan naon ratusan sapi jeung onta sampai keluar ke jelema malaikat sekalipun kagum karena Nabi Ibrahim hebat luar biasa pengorbanan hartana terhormat di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang memulidan motor mencit ketok hiji ge hook bae
kotok ngelaya di urusan lain namanya raya di luar imah di nasa sompang wajib wajib kotok menjarang muyung dia mbak kakak tapi gendak ya isuk-isuk satu ada kotok dulu gara-gara kalau orang pemuda yang korek malaikat lihat kagum berdiri itu lagi sampai ke sifat aroma saya anak ibu si Nabi Ibrahim aing mah ulah-ulah onta ulah-ulah sapi ulah-ulah mbe jangan aja boga anak harita lamun keur aing boga anak kalau dikasih diponcit bagi poncit poe kemana ya asal titah Allah asal titah Allah begitu boga anak dikikil umur 7 tahun menyerap resepen di Salembang bari jeung kaset bicara anak urangnya dikeun nya geheng nya tekek Allah ngalih kana janjina Ibrahim upi dina trik Ibrahim tokonan janji sia begitu orang Nabi Ibrahim bingung dia impian di Allah tapi juri sehingga disebut dah hari tetap poe tarawih bingung Nabi Ibrahim barangkali apa ini Ibrahim upi dinate Ibrahim aku kenal dia menemui anak akhirnya Nabi Ibrahim ambil keputusan besoknya bahwa betul ini adalah impian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disebut poe Arafah penting impian itu kalian akhirnya disebut poe Nahar lebaran jadi udah lebaran jadi nahar karena ngocorkeun geti bebe jaga pamajikan anaknya si kasep jangan bajuan sing anu bagus bajuna aju salinan sing edah disilat sila kasep ku kakak neuk dibawa ondangan gerak horeng neuk dipencit jangan mun aya jujur ka pamajikan anak neuk dipencit bisi teh dibikeun jangan guru kieu mah sok rada beda guru mulai tamah salaking aku 100.000 ge ureunna dulu didegungkeun duluna sahar gede 100.000 betul aku 10.000 orang itu ya orang itu lain orang dia balik ke Jakarta di salinan udah tuh pemajikan disisiran diminyakan dibawa ke Nabi Ibrahim anu bingung harita juli dari cik juli kah indungna dia mah kolong anak dibawa ke sana kayak nanti diponcit dia mah dibikeun bae mesti boh aya bapak poncit anak mesti boh moal aya tengok dia peso dapur jeung kali aya Allah lalu eta salah kayak poncit anak cerita saha cerita Allah kumaha jawaban ibuna mun cerita Allah ulah tak anak aing sekalipun tidak diponcit salaki lamun cerita Allah aing ridho ikhlas diponcit lamun tidak Allah coba lamun maka penting salaki ngimpi kita poncit mah kumaha jawaban cik salaki nate aing keur beuting ngimpi cik Allah ge titah mencit dia bareng salakina nyaliwar aja ku geus hewa ka pamajikan sugan kan ada kerpeuting ngadenge pangajian nurut ku neuk diponcit kumaha jawab nu eta mending kumaha nu diponcit terada ka anak kalau geus teu becus dalagan kurang aya wah gunana hirup oge mulai diponcit kok Ibrahim termasuk juri anak Nabi Ismail sampai ke dia ngomong ke dia Ismail apa dia mau ajaran nanti diponcit ya bapak dia mesti boh ayo bapak menjitan anak bukan kita tahu kita siro diponcit kita kolom kita siro yang penting Nabi Ismail tuh anak soleh sama gitu nanti diponcit dia anak orang mau menjit kolom lagi kita percaya dalagan medsos zaman kuari ku hayang wujud beta pamuda mainan bapana di Panegra hayang wujud teu boleh wujud bapana dibayar aya deui hayang beli motor indungna dipacul zaman kuari mantap mah gitu batur mah tuh sampai ke doang gitu jauh orang mas sarina mun teh cik Allah pencit anak dia mau nurut
Jeung dasarna geus kalau ditamu di kau udah kalau tambah urang papangi jeung oblok. Wah. Abi macana paling ditipu di ngimpi papangi jeung parawan duaan buat motor gitu. Eta mah pagawe Bang Emok teh lagi dia jeung isu. Insyaallah. Jangan dibersihan anu paling sulit hadirin. Lain ngabersihan model kieu na. Ngeureut barangna. Nu kieu mah boga duit 20 juta jadi hadirin. 20 juta jadi. Teu boga duit ke bapak siaran bae sunatan masal. Jage amplop dibere, bajuna dibere, sunatan masal. Sunatan masal Allah. Siaran di tohak irahan ngawinkeun adi botol. Nepong kadinya tepongkeun bisa bae gampang itu nama anu sulit nya angan hatena ngabersihkeun hatena ngaendahkeun rohanina hadirin komo zaman akhir kuari masyaallah bobodan luar biasa bahwa paling bobongkong paling kuntianak genderuwo bulugur naung dan lain sebagainya paling juri gepeng juri gepeng tapi jelema kori kasarupan kabeh ibu ge pas dandanan di kamarna sugan teh bidangan salaki dandanan sagala dipake lipen dipake dapan bingkang geus make lipen kekagugon kang bujayan ada hartai ulas nulur jadi ado bibirna suang bujayan nyantokan tai harengan neuk tiktokan ya atuh gawe naon sih anu parawan bae parawan mulus ini mah parawan ieu geus boga parawan salaki hayang hidup parawan we mah hidup randa geus kasurupan guduli gepeng kabeh ya urang kan baheula sama badung-badungna kolot baheula cenah ge cing badung balik ke OBB operasi bilik bolong baheula naon eta ngintip salakina karak datang di Mekah gaji tadi atau karak datang di Malaysia pas otomatis moting sonok eta ka pamajikannya makan dulu ulama ya sampai terkenal eta apa aja datang ada apa aja di musim dulu bukan sama cerita lagi kan nyawan dulu ngintip salah ini ngurus sono terpanggil pegel pemajikan tipe tinggal sono kita pakalan barang pamajikan balik ngomong eta salah kita balik ke Lampung tentuan kopi balik Lampung mah bagajah gitu eta barang pamajikan bisa ditapak gajah bener gitu nya ditepak kan apa aja tapak gajah sikurannya mungkin hukum dikitnya namun barang pamajikan kumaha lah ngomong dari bingung amat tadi ikuti bola ketiga terkenal ya Allah akhirnya kita kemana di papangku dan kita pemajikan sono gitu sono di papangku kamu malah juru cik mengicip di bawah kamar di bawah kamu jadi gubrak ya kanyawan kuno baheula mah OBB operasi bilik bolong di bolongan tak keluar kamarna maksudna di poting rek diintip datang ka poting rek ngintip bageula di baturanana pangsak doang isi menang bolongan aing dipake ku eta lalu nanti mah polong ya atuh ka polong da kalau mun dicibuhan sapinuna diusapkeun ke kana barang nu ngintip padahal tuh ieu nu ngintip nya atuh ka anjing bener kareta Korek kemarin yang gantian. Insyaallah. Ya baheula balik ke OBB operasi bilik bolong. Kemarin orang kita imah bilik imah panggungan padet kene. Tapi buat apa ngintip? Karena apa ngintip mau karek ini kan ge sorangan doang. Muha mau kene kerok.
Kalau kudu ngintip kuari mah. Jelas aya kumaha ge. Baru kan kumaha gitu. Mak mulikeun HP kana jadi anak, mulikeun paket kana jadi anak. Jangan kuari anak jangan karena agama akidah dan kuat iman dan padu. Nu diakses dengan hal-hal positif, anu negatif situs-situs pornografi. Maka wajar menetap pengkosaan merajalela zaman itu tingali perkosa paehan kenapa kan sakso. Kok boge perkosa bibit kalau di paehan. Sudah naik kebo ngeberita gitu. Setelah diperkosa, sang bibit kebo dibunuh. Maka balung agol ketika jalan muslim menggunakan akal dan ilmu agama itu lebih sadar daripada perkotaan orang pulangan yang di dunia perkotokan. Saya perkotok, jago memperkosa kotok bibit setelah dia puas bibitnya dibunuh. Allah, ngejelema doang. Insyaallah. Kunaon jawabna? Banyak fasilitas yang mendukung. Boga pamajikan teu can anu karan itu untung bibit batu teriak oge. Akhirna pemerkosaan merajalela. Teu can pakaian anak anu dipake ku anak para orang mengundang nafsu syahwat dan birahi. Mantap nu hade tak nyantangan anak. Kuari mendukung kumaha? Ya mantap nu sulit eta mabada pian hatena. Tadi aku berharap negatif generasi muda urang sadaya. Ku akibat naon? Poek hatena poek dina ilmu agama sabab ilmu agama ilmu nurun ilmu cahaya. Moal melaksanakan hal-hal negatif mantap ieu abah disandi ku hari penting ieu saja. Ieu jeung keluargana hayangnya anak doakeun supaya anak jadi anak anu soleh sabab hirup di nu poek eta gararat para roek. Penting ge nu poek teh di nu poek mah menang berkat kok. Kadang-kadang di kepala wae. Poek. Eta poek nu larare. Ripuh. Bener. Ripuh poek. Bicara cah. Jadi kita percaya mun poek ripuh. Ya. Jadi malam kalau dalam Ramadan, pamajikannya jam 3 penting ngadeutkeun kejo jam sahur. Salakina mah leutik di tengah imah ngelepeng ke setan beureum maca Quran. Prek teh kalau lampu poek pamajikan ongkor lumpat ka tengah imah ayu salak jadi tajam mah. Wala deuk nanya eta ngajong banyu salak di kuari tak poek. Kuari tak poek. Ku poek teu kaleuleuk. Marbot kamu masjid kedengaran ampli di Panglima Maya pasaran palau lampu ngejat manehna dihang dulu dihangmas bisa gede betul kau ditunggang baik kudu lagi meuli huru eta nu lagi hangmas di kuari tak buat kupoek eta kupoek anak urang kuari mah kasadaran yang bukan anu negatif eta lain kurangi saluan anak aturan Allah sanu teu nurut dengan Allah kawasa moal wani lamun mana teu poek mah hatena kupoek hatena sehingga wani tak pula generasi muda anak itu bentik-bentik curu karena ilmu anak ngakasahan dia dalam buat itu lamun urang can ilmuan kan jadi ini jawaban anu dikumalah ka Jokowi dia anak manja anak curi dia manja berarti bapak nyuri ilmuan caangan hati anak pun ini akhir zaman alimu auladakum wa rom alim tumtik sayyidina ali padahal didik anak raya bukan cuma sebatas pengetahuan anu ditanya keluarga sababna daya hidupnya berkembang itu anak daya zaman kecil kena diri muda sareng mudanana jadi sayyidina ali ku khawatir generasi muda generasi muda orang sana kudu ngomong mah ieu penting ieu moal jadi mungkin ieu moal jadi ngari moal jadi dalam doa mun bisa marah-marah mun bisa marah eta di mana di pesantren sadina nyeungeun ilmu agama jadi salah imam baca salam apa teu buku kaciri nu bejus teu bejus paparois bae jadi kumaha gitu tah anak urang kumaha carana kami
Kanjeng Nabi beres solusi ti Kanjeng Nabi min sa'adatil mari antakuna jaujatu solihatan. Nu pertama sangkan anak urang jadi anak anu soleh. Nu pertama carana teh siaran dah pipamajikaneun anu solehah. Siaran pamajikan anu endah ulah asal nulis usaha asal aliangan bae. Mantap ulah sok ngomong ari PL mangadan ya. Hampura ya. PL naon bah. Nu hese ge istri yeuh. Kunaon sababna ai istri mapan is jeung tri eta tilu. Nu dina eta we tilu is. Engke jadi awe solehat nu kahiji agamana Islam. Isna eta. Kalau mancung irungna siplit matana, ada eta mau hanya, oek hanya. Udah dah, mudah. Kecuali dari kasus ini salah menganena. Arah ulah isukan agak bergara cinta, atau bagaimana korbankan agama demi cinta. Perasaan. Selang nomor dua, istiqomah. Istiqomah dina dari ajaran agama, istiqomah dina jadi pamajikanana. Sebab loba mah anu teh istiqomah dina ajaran agama orang terus ngadu ka Allah Subhanahu wa taala dinana. Urang teh di salat teu dina agama urang. Kalau teu istiqomah kudu ngomong di leueur batur, di leueur batur eta make tiung urang kari di pangajian teh. Di leueur batur mah. Ayo leueur batur aja di mulai. Balik berarti dia, aku masalah esok. Di majlis pada mama deh, balik kayak mana jadi mama deh. Kayak begini, kayak tadi istiqomah ini ajaran agama hak asasi, hak asasi ngomong. Dari hak Allah juga kewajiban Allah tidak ngomong, istiqomah jadi pamajikanana. Hargai salaki urang, boga duit atau boga duit, eta salaki urang turut dengekeun sababna mabil amna kalakuan bapak gitu menjadi anak. Turut menjadi salaki narkan menjadi pamajikan eta istiqomah. Iya, keur boga duit salaki mah ade kulabeun ka salaki aya kopi geuning keur. Ari keur boga duit salaki aya di kopi ngomong atuh ngajangkor sorangan jalin imah batur. Kada pun itu dipenting keluarga salah yang mau bikin dikepeskeun cicing dong udah duit bae kumaneh. Jadi salah dina ieu dia alabatan angkot ge naik heula. Engke geus beres harak mayar. Urang kitu bae mah, geus jeung salah kitu sing naik bae lah. Ke geus beres turun pentak bayaranna. Ongkos teu boga anu mah hutang dulu. Istiqomah dina jadi pamajikan. Nu katilu isinan eta we soleh. Sok isinan makan lalaki. Repeng jetel. Ingat ya jangan bohong. Manahar. Untang makasih mah karang isin. Kasalaki mah dalam isi padahal panggil isi maka salaki mantak titik poin zaman di kali Nabi bakal jadi pemimpin awewe masuk surga kunaon sabab panggil isi maka salaki batur barang peta gitu banyeun neuk mau ditemuga bea boehnya yang bungkus jasana minta sopan kangina ditalar takana kunaon anjing ngomong anu jadi salaki isinan ka salaki mun salaki keur ngomong tungkul geus titik poin jam kelok tanah boro-boro kunaon mau teh kurang pamunarian laki nak karena calangap karena calangap tuh bisa nyawara can muskudah kan belum mereka hayo ngomong naon kumaneh nyawa mayo bae kumaneh yang betul ngalaman hidup jadi bikap sakit kuribu segala dicekal bukan di sakit salah dicekal kabar jadi bikap kok jadi tanya kalau barang itu iya oh, masya Allah, ngapa sih ya pengalaman hidup jadi ikan lagi menjadi puasa lagi, makin rasa pemajikan, makin tiungnya kuat di bulan, apa juga? Nah, bukan, makin baju kami tiung kami, cik dia yang pengalaman hidup jadi ikan, baiknya terkejut aja. Si pemajikan, kalau gitu mana? Jadi dulu kita buka sakit bencong. Mun salaki mangga adeng itu belakang lawan dia mendasarkan kieuras pamajikan beras atuh bahaya.
Coba idilas. Dia mati jam 10 pot TV salah ngadak ulang nonton TV haluran HS. Eta salah ngadak HS mah lain sembarang HS gunungan di jadi karolot. HS dia mah kumaha ngomong nanti komedi perlu TV. Kumaha nu tunduk. Mataku mana nu hayang HS ngajakan HS ka kami atuh kumaha HS mataku mana mata kami mata kami. Di tema apa begitu, aku mau sejarah meleh di depan aku pula lagi menang bae. Pula betul ya, pasti ada komajika. Mau menangkan itu cara mau. Eleh bae mah lancar kini menwayu tiduri. Laju nama pamajikan salah kita ke kamar menjadi lawan atau juga saya enggak kuat. Ger bisa lagi nama. Cetak masar bawa dulu TV bae bari ngadaharan sebelah. Datang ke setengah 12 jadi bodong sarbo ada sebelah baik semoga saya diterima maka jadi aku lagu namanya nah yang disimpan keluar sieun angin sieun juring otomatis butuh bantuan salaki nangis didadeun ka kamar di buya-buya bapana urang bapana mereka salaki kan dia mata aing mata dia mata dia ulah ka kamar tahu bukan kayak dia jujur aja bisa. Cipta majikan bahaya ya itu ngising ribu, ngising jangan anjing, lagi nama ngising tengah imam, rokosot. Salah kita tengah penting sholat tahajud dicak tai. Salah kita tai saya diri guru mereka mana kali apa tai kami. Rumah tangga juri gua. Berarti gua anak soleh, gua kalau kali numpang doang gitu ya. Ada deh. Biru rumah tangga bisa masing-masing. Ya Allah. Istri, tak kurang untung, hidup orang kayaknya bisa makan gaji alhamdulillah. Nah, eta komen yang senang ada di KPK. Muntahkan magahan warna ulang kakak lagi lawan dia kelewat mah beneran Cina ngaji ku batu masa penuh ngadengin ku salah ki mama ngarang mata harga entah tukang magahan ini ku salah kina sabulan sakali mau beli rokok saselop mah ampun aing mah ieu ka kiai bukan kiai sih benernya magahan kaum ibu oh kiai gimana gitu kamu bilang udah kalau nyimpen kopi-kopi aja jangan lagi ongkos sok kiai kita buku lagi tela aku sama jika Masya Allah Gunakan sababna wanita pertama anu diterbutkan Nabi kusabab anu paling banyak kontak dengan sang anak anu loba asuh karena menjadi anak kirain bapakna loba ini anak orang kieu di hajat ge teh sakina mapan eueuh di Mekah nu ngapoe urang teu anak masaha indungna pamajikan nah geus kamu eta pamajikan teu soreang asuh anak salah asuh kena ini sok malam sah kaum ibu kami mengguru kami teu bisa ta malam guru kita begitu lancar di itu nage. Saja serangan baik oleh maturat. Haung hakeng si kasep si hulung si herang anak wajah anak watu alon ganti Jokowi. Anak raja anak watu jangan ganti Jokowi cenah. Anak raja namur juga. Calon ganti Jokowi bapak lagi ke tamat SD. Kamu mau beli lagi kalau makan baru menang hantu merah itu lah nah udah mau dimana orang kita lah udah mau paling balik itu pegawainya anak dan saya gerget bener anaknya gerget gemes gitu anak malam belum bisa paling anak di gereman kurang dasar pun dari prima Visian, anak di geremah, keren di raja bawa Hussein, keren di jampe, kawan bangkai, udah sama di geremah itu apa? Insyaallah, mana pada lama kan, putih nana juga itu pada jaga anak mama, anak mah ibarat kaset kosong,
Kening anak begitu bro lahir kan kalimat tauhid. Benar disambut ku ada nu bagus ulah kudu muli ke bapak nama ada. Kumaha jeung ge baru ada di kedai. Ada tungguan tuh mah para haji. Mah geus kaluar teh can mos ki joy. Sarkani berada di dia punya. Ada anak lompat ke dalam ada di masjid. Ngadang-ngadang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di para di rukun hanya muli jamang. Ada cantik takbir lain. Masa kuliah sok disebeleke teh ada biasa ngomong nana eta. Orang kita ada dulu, ada sana itu di ujuru. Kenapa? Itu biasa. Tapi matauin yang pertama dengar kepada anak kita. Maksudnya supaya kasar karena hatena. Tak mage karena asuh tanya. Ulah umut awi itu, kita mau ketinggalan, kada barsa. Ya mau umut awi itu sabar hayang kenanya nih ala deui ka mah. Tadi sieun gedor. Gawe naon? Pernah dibilang pelawang kiwung nanti tak jala. Yang paling hebat kamar dukun. Geus digebrak kayak ta orok. Nya ku canting teh cenah geus sinawan nya. Digebrak kubrak kayak ta orok. Di aing di bawah ngalasan. Ngalasan ka kebon batur. Atuh geus kolok jadi paling. Makanya di bawah ngalasan mun ka kebon mana nya. Gitu. Tapalon tanya ku baca bisa usaha kena. Bener-bener ka kebon batur. Kayak usaha kebon batur. Jengkol untuk mulai jengkol juga. Insyaallah nama maling. Asuh kumaha bacakeun sholawat, doakeun eta anak sababana ibarat kaset kosong urang doa maca sholawat anak keek urang menang ganjaran alhamdulillah. Membacakan sholawat dari dorong-dorong ke dina ayunan dina Aisyah hikmah. As-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safi ila botohi wa Muhammad Arabi. Anak mamah anu gagah ajeng teh kudu ibadah rangkan papa mama bunga di dunia jeung alam barzah. Ulah jadi anak salah komo anak haram jadah hayang kotor jeung HP mewah hidung bapana meningah ditambah santren mah ogah sakola ukur ngagagah barang dahar hayang ngeunah geus kolotna jadi runtah. Ningali anak orang tua mah santren mengendungan karena sabab nyaho ieu lagi malieur manarah eta ngajinan babat ngareuy wah lieur eta kijaya deui Doroma Jaidun, Roma Jaidun, Ki Umar bakal jadi kebukan baik. Di bawah belangan untung baheula kalau kayak tuntutan ya dan lengkapnya tak Umar menuntut ke Kijai ke pengadilan. Dia di kebukan itu tak kubidang. Nantinya, oh masya Allah, masih kawin liur, mataknya mau anak rumah, liur, itu masak dan makan sekolah baik. Orang sekolah jadi motoran, jadi bensinan, jadi HP-an, jadi bidan. Atau pangeran, mak kami mau gerapinya, jadi ayah bimbel, gitu. Nah bimbel, yang bimbingan belajar sampai mati itu hari kabar dulu di bimbelnya. Nah untuk bilang ini, dari pesantren dia, oh bapak balik di pegawaian, jadi anak dari pangeran anak sawan deh. Bacakan sholawat, as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safi ila botohi wa Muhammad Arabi. Anak bapak anu gaya yangan ilmu agama sangkan ridho nukawasa hirupna jadi berharga. Ulang-ulang motor ninja komo ukur motor Honda jalankeun ilmu agama mobil Toyota ge boga bisi aceng teu percaya Nabi Sulaiman nu mulya nu dipilih teh ilmu heula hartana rekor dunia ilmuan heula ulah gerak ka bitakan tanagana ieu mah anak Indonesia tinggal juga gerak ka Jakarta tetangga orang ya asal balik menang weh kaleng uy mana mah peuteung tak weh kaleng hayang ibu dari penting lihat tak
Karena kue kaleng kubi ke kabitan teh, nya kue kaleng nya menang osron. Yang luar ada sebagai agama mangga. Udah kabeh jadi kiai biasanya kemarin kabeh jadi kiai kemarin dulu kayak tawuran. Kita kayak kiai bisa lembur pangaran bae. Ulah jadi dokter ayah, jadi bidan ayah, jadi polisi ayah, jadi abdi ayah. Itu penting nggak sih agama jadi guru, jadi mampu kita butuh. Polisi butuh, abdi butuh, dokter butuh. Tapi usahakan supaya ayah ilmu agamaan. Oh, enak kami jadi dua jelma kami ilmu duit, loba duit. Oh, enak kae gerak kami ilmu duit. Demi Allah kalau cuma lagi, jelma kami loba duit, paeh gerak kami. Coba boleh padakan pecel lele malai. Boleh padakan mengunduk, boleh padakan biasa. Kami loba duit jangan ada. Baju lendek dah, oh iya modal. Yang penting ya, bulan kami sarua mau enak. Kami bikin ceramah, kami bikin ejen, kami bisa ngomong. Kami naik kan gitu. Kalau enak udah mana naik, kita separuh. Dekat ini baik dulu. Dua, banyak lawarin mengajar banyak. Oh iya penting dia pan mengajar. Kiai bisa dilancar aja. Pun ada apa sini bantu beda-beda kedudukan, beda pangkat, beda tugas. Benar? Neng nama dia padiu, kayaknya sebelumnya pada memotas letik. Tas letik kan ngajak masuk. Baju babi kan memakai baju baru kan kalau dia memakai batik. Yuk, begini korsi panganten kayaknya dia. Anu dihadap maya kan santri. Aturan udah yang sumping, kak bapak kamu lemah anu baris. Masih anu aras tuh kalau jangan saya mau aja. Mangga dia aturan tinggi, kata pak tuh saya kan. Ampura kita saya kekirangan. Mangga. Bener tak? Ngajak main tapi ditunggu para mana depan parawannya dirinya. Bolehnya tak para ditunggu parawan supaya kayak dona ini. Sabab mungkin lah yang ditunggu para pasangan awal, maka cecemiangan. Di sini, jajak teman kuning ini lagi semua karak sampai. Bener tak? Cari ayah ditunggu para ayah. Pelawari dalam ayah, gelandang ayah, kalau main bola bola. Tapi masih beda-beda tugas. Nu aja tinggal kiki, jagal nu aja membuatkan utar apa yang memberi uang sabu yang membelikan rokok. Untuk sarangan dari orang terus aja nanti. Masang awning lain ahli nama rakyat kan. Masang listrik lain bagaimana nama kaset rum. Dulu kalau nih kayak saya, aturan ujung supir mana kalau misalnya lupa diri kali. Oh, baik benar. Benar. Itu caranya. Cara teknis dong iya. Betul solihatan. Mungkin nama, lamun pamajikan soleha, ngaturna berdasarkan ilmu agama, ngasuh anak naita, dalam bentuk kamu dengan anak makan pamajikan. Aku hari ini tambah 20 tahun, hari ibu jadi wakan minyak. Hari ibu ya hari bapak besar, hari rangda mau. Mungkin timbul aulad dulu abror, non aulad deh jamak, maka anak masih loba ulah setik ulah ngirit anaknya sing loba ulah anak ngirit di kabe dan berokok tadi ngobrol dengan katakan ada orang tahu ini mana jadi di kabe berokok dan baik air kabe mana ti barang saling mau dapat deh lihat tadi ada masalah dia itu nama jeng berapa kabe dalam kan kabe bercocok potong bibit potong sama umur itu nama benda kalau anak masak ya di mana bikin kalau anak apa nggak tahu di pulau Bali kan bersih mah bersih mah pulau tuh anak kayak pakai sabun dulu kita tangan jadi dia lagi pembuktian menurut paling di bawah itu bukti tolong pakai celana pula ya kita nanti tolong pakai celana menurut belum dia mau celana cuma pakai celana gitu dibuka mau celana busuk Masya Allah. Tak kalau pakai celana, pakai samping, mah ada gunanya. Cuma ada di sini dagang, ulah gunanya ada dukun.
Nya musik. Nanya kan kiai kudu amplop. Mun mah dagang sayuran, memeh balanya ka pasar, memeh gitu. Buka teh samping salah di wajib subuh. Sih pada salah di wajib subuh. Barang sok nunjuk. Mandi juga mentok udah gelap kan kebelah kanan. Kalau langit ya barang ulah dagang. Tadi bukan bulan, barangan bulan. Gitu ya. Ngaji penting, makasih lupa budak ya. Kalau pakai cara, kiai mana orang tujuan rumah tangga, lintas siri rumah, bikin orang begitu rumah tangga, Nabi suka kaca bakal dalam masyarakat manusia. Wahai Nabi Ibrahim, wahai Nabi Isa, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Nuh, dalam umat orang mengalir, ya, bila ya, kerana di kamar dengan bukil, yang bukannya manggil kayak gitu. Tolong kiai jarang anak-anak, udah pantas ya. Allah, loba anak abror zaman lagi di sifat. Mungkin anak-anak nabaradus bakti kalau menjadi kol, sabab didikan anu menjadi indung, sabab mereka anak mah albaik mah berasa mula, rumah tangga berasa pertama pikirnya anak kurang. Ulah berarti saya bikin dalam kiai karakter minum doang mah. Dia mana tradisi belum bisa bikin dalam kiai. Aku jadi kiai para orang. Sama kiai menang diri cara lunas bis lunas. Benar sabab ada cabutan pakai tunjuk. Laju nanti ketemu dan sebulan sekali kita 10.000. Kalau kita pindah anak menang lagi. Pinahnya kiai itu di kelas ya. Kiai naik kelas semua masuk kepada orang yang di kelas. Jadi pegawai negeri jadi pegawai kan itu. Ikhlas menamanya pan nukil malah istri tapi saya ikhlas dulu. Nah, kayak ikhlas. Oh, tadi berapa loh? Kudu ngerti. Gitu kayak sebulan 10.000 anak-anak mau jadi globaan. Atau nyasar kayak kalau jadi mah. Nah, kita kieu dalam mulut. Oh, udah mikir. Bila aku kayak guru-gurunan jam bulu kakak aja. Wah, ini dari masyarakat. Ya sakitnya kalau dapat non event kalau pakai skin cara. Jadi guru-guru gitu mau pakai skin cara enggak tuh mulia tuh. Anak lo jaga. Nu 10.000 mungkin mau mahal gila enggak ada lagi. Berita pinahan. Mahal baik nomor 1. Oh, rumah tangga pada saat pertama kita menjadi anak kurang. Padahal lah kurang 5 gitu. Allah darurat itu jawabna urang kudu pamikiran soal aja parangan geus ngomong sabab biarne mah nu kudu jadi pamikiran jadi imam anu hade mantap mah memilih binantu inah mabuk anak parawat ulah hese nyari binantu dor teuing loba duit lagi asal daek salat di rumah nu penting mah daek salat dor teuing loba duit oke. Iya mah paling jengkel tuh lah, mau monyong-monyong bibir bisa sopan ngobrol minta tangan. Alhamdulillah kata kami maminan dulu dia mah endah. Endah kumaha ngal balik menawa rokok saselok jam mapana. Waktu kami kita nasok dibere jam beli sepaheun mah. Laju jangan sok salat atuh. Hello. Jalok salat menang teu enak. Kalau teu enak-enakan mah jarang lah ya santri ge ngajang. Kamana ada dia? Silaturahmi kan sini ngomong silaturahmi dari aku bener anyang kan anak aing atur bahasa Arab silaturahmi kami betul hayang kami nanti santri guru kami kita kawin ka santri rumah usi krono nah kami mah asal usi krono asal usi krono pohar aja kita barang santri sekut-sekut tuh kita santri mau ke samping aja diresi kan udah hewan santri barang bagaimana sendiri mah udah mau bakalan amplop masalah betul timah ditaminan guna doa mantap bagaimana santri oh lah yang karena sabab santri mah berat manuk murai udah bagus cangkalan walau bagus kandangna bagus cai minumna bagus parana sabab nu di arah suarana jeung muncul aja
benar. Aduh, kadangnya ngaji, nah, kadangnya baca kitab, nah, kadangnya ceramah, nah, kadangnya marhaban, suara, nah, munculan aja sama aja kamu sholat, kapan aja, munculan aja, ini selalu bawa kami nanti santri, nu ada suara dari mulai aja, nah, tapi kayak kasih manuk, repek baik, munculan aja, kelok, ini baik, mencit manuk begitu. Santri, imam harus diimam, misalnya ya, barang dahan itu hukum ditohak. Hadek marhaban udah pengajian telok masjidnya telok imaman bagus imam lagi suara muncul aja telok kunci gitu mah aku lagi santri jadi aku lagi santri ya kalau apa ini kalau muncul aja kadang masuk lah kalau muncul aja itu penting aku lah ampang diri deh soal itu anak kalau pun berat diri. Tuh. Karena tidak boleh luham. Membuat bisa orang ini anak sampai jadi anak anu aja, bang kita menjadi kolot, lamun takul atau solihin. Orang teh telok gabungan jeung jalma-jalma anu ngarti mentak ngaji, namanya saya ada buat ini, anak kakak ribu buat ini, mana ribu, nah, 2050 udah cekal pulang ini lain es krim. Kata menyolok udun kena kebelan ngampangan ini kena kebelan kecampuran dulu naik ribu beneran gue dapat tinggal ini mau jadi gue katanya marah usik kita kudu repeh udah ada ini kedel ke dia mata dibaca kita kudu oh kelih aja kayak saya jadi mutangan lagi salah ngucap salah maca salah nyurah gue mau dilut tahu jauh udah keras mata kacamata kita sok ngambil ke lagi kulir liar nah orang mau tinggal adanya ada yang itu mau bulat baik lagi, mumbung baik lagi. Aduh, kalau tidak mana mau bisa ada di kanan di bawah tidak telok lagi mah. Benar? Wah, ngaji. Kita datang di mana di pamajikan, kan kita pamajikan. Tapi kita kemana? Kalau rumah tangga kedudukan bahasa Sunda kita kadiukan usaha wadaat, nanti boleh ada. Mata pulang jadi ada jadi kalau itu juga lain. Bukan sama kadiukan usaha ada jadi berat. Orang usai mama istrimu, jadi karena bukan anak anu bakti, faedahnya dunia akhirat, anak suatu aset dan berharap dari orang tua, bukan di masa dalam dunia, supaya orang sendiri anak orang biaya orang anak dan pasar, motor belajar sampai ke orang dipakai, pensiunan, saya dia bapak pegat kami di tukang sholat dan sholat nak tukang sedekah nak tukang ibadah nak sabab nak geus pae umur lagi di sebeang tapi ganjaran kurang dikiriman kudu jadi anak alhamdulillah gitu mun bisa maya wah aya pun ari cukup baladi aya kayaknya mesti umur berapa kuliah belah kudu jauh-jauh jadi kaji tadi mah jauh bener sabab terjadi musim dia itu lupa saja benar jawab ada bapak anak bapak kita kali nak letih kan halak sebarang jam pamajikan jam ayah ini berdaan terus saya buat saya bukan bisa kita menjadi pamajikan malah ayah assalamualaikum salam pakai naon siri salah kita teh ayah karunya gitu nah bilang dan so eta solusi di kalian nah tapi lamun darurat kan cuma lagi kita guru Allah ya nu penting ulah ada gawe ibadah Allah Subhanahu wa taala anak jadi pamajikan tanggung jawab urang hadirin ulah pinangannya ya akhirat urang bakal dikata tanggung jawabna asalun asaba yang kiamah manjaya alu para siksa bakal dibakar Allah di kiamat seorang kepala rumah tangga anu boga anak jadi pamajikan dari hati karena ada anak agama diwajib di urang-urang kata wah benar-benar aku habis merasani orang anak di pamajikan mata pasaran dengan anak itu mampu ngawai bersetahun pamajikan sinang ngaji kurang tanggung jawab supaya ulah ayat tanggung jawab jadi Allah akan bakal ngadaratin orang di alam akhirat itu sudah doakeun ya ka Isari anu balik di tanah Arab mudah-mudahan si bapak kesehatan si bapak dari Cina berkah dari Cina anak bapak pikiran lagi pokok si kaji kesabaran tawakalan doa menjadi salaki mudah-mudahan selamat bermanfaat sampai dari diri kurang ada
ada ketinggian karena Allah mudah-mudahan anak kurang ibu kurang jadi hamba Allah atau soleh solehah mudah-mudahan kurang ya kemarin kepada Allah ya sama kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala kun masyaallah wa maqadar ya hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.